Anjir, aing aduh, si Markona ngechat Wah, aya Wah, ngajak ketemuan, dagoan aing. Setelan geus rapih. Lah, edek ini teh lah Aing mah. Gawat, Bisi tinggalin aing di si Markona. Aduh, bebende aing. Duh, telat telepon Aduh. Halo Ayang, kumaha? Nah di mana? Ketemuan jadi moal. Nah moal. Kumaha ya teh? Nah ngajakan putus. Non sebabna atuh. Putus wae. Aduh, aing mau ulah putus da. Urang teh boga pisan ka Neng teh. Putus wae. Wah, aing mah kumaha atuh? Geus boga deui meureun nya. Lieur aing mah kumaha putusnya teh wae. Geus lah. Aing mah diputuskeun si Markona anjing. Aduh, aing kumaha aing kebogoh aing. Aduh, aing diputuskeun si Markona. Aduh. Aduh, Markona. Aing dibogoh kene ka maneh teh. Aduh, aing diputuskeun aing aduh. Aduh, Markona aing aduh anjing. Kang Bedo kunaon mah cuy? Lalaki anjing ngerak. Aing diputuskeun si Markona aya. Diputuskeun ku si Markona ada pakena ieu awewe mah. Aduh dah bebene urang eta mah kabogo urang we mah ya. Bisa gelis sakumaha si Markona gelisna sakumaha? Gelis pisan pokona mah lah aya teu ada duanya pokona mah. Bener. Nyaan. Bisa aing panggih. Aya depan geus putus urang naga atuh ya kumaha. Ye, ayeuna mah daripada sorangan kieu nya. Engkena kalaka sorangan teh kalaka budir kitu nya. Mendingan awewe mah loba ieu cari gantina nu lebih gelis ti si Markona. Si eta mah gelis pisan urang bogoh pisan atuh si Markona mah. Kapeng-peongan pisan sorangan. Atuh ya kumaha ya hayang panggih deui ya. Ye, ayeuna mah kieu urang diingetan sorangan nya. Kumaha sok bejaan ku kolot. Mah ngarang-ngarang geus mutuskeun ti hala berarti teteh jijieun ka sia, geuleuheun ka sia teteh. Aduh urang mah ganteng kieu atuh ya. Ganteng sote cak sorangan. Cek si Markona mah sia butut. Da kumaha? Apaan manehna ge bogoheun ka urang ngomongna ge. Mun bogoheun moal diputuskeun meureun. Tapi dah ya. Sama bakal poloto. Terus kumaha atuh? Ieu anu mah enggeus neangan deui nu sejen ulah ngarep-arep teh si Markona. Kitu bising gering sia teh. Mung aing kene ka si Markona. Ye, engke teh sia teh sagala ditempo rupa si Markona, sagala ditempo rupa si Markona. Nempot tangkal kalapa jiga Markona, nempot tangkal cau jiga Markona. Da kumaha sia hirup ge kitu mah. Kalau kitu-kitu teuing memoal atuh. Lah sebelum ting atuh aing ngomongan enggeus sia mah diomongan teu bager, kok bage rasakeun sorangan lah. Keur bage. Oh, ya kana nyarekan urang nya aing teh keur sedih ya teh. Kadu dicarekan aing mah. Markona, aing hayang si Markona. Ayo Markona, aduh kakak. Kamu nawai Markona, Islami tetepangnya. Tapi asa beda ya masa leutik si Markona mah da gede, euy. Ieu mah. Markona kita ya, aing gede Markona. Wow, tapi asa leutik ieu mah euy lain meureun lah, aing mah dieu heula lah. Aing Markona ka mana wae. Tah iya si Markona mah ieu. Aduh. Iya mah Markona bener asli gede ya mah ieu. Gede Markona. Ka mana? Ngai mah kunaon? Iya Markona asli. Yo, Markona kunaon mana? Kunaon? Non maksud. Kangen Markona. Non maksud. Kangen. Ajak silat. Apa nih Markona? Mana Markona galak ya tuh. Markona. Sia kunaon? Sia kunaon? Si Dani. Sia mah. Nah kunaon si Dani? Gelo. Anjing. Lah yang panggil jeung aing tadi. Geus panggil tadi jeung aing. Panggil? Heeh. Astagfirullahaladzim. Dijauhkeun. Panggil jeung aing mah mewek. Lu mun mewek. Lu kumaha? Nangkep. Anjing amit-amit sia ditangkep. Kieu. Anjing amit-amit goblok. Mana?
Markona. Aing teh sieun Markona. Apanya? Nah, kumaha pe pikiran ananya? Teuing. Awewe teh loba lain. Nya jigana nu teu payu teh geuning. Deng aing mah. Aing mah garila aing mun panggil teh euy. Aing sok sieun ditangkep aing mah. Najis aing panggil mah. Entong boro ning aya geus ngilu lompatan udah tadi. Aing amit-amit anjing. Masih eta kunaon si bendonya? Teuing mencurigakan. Heeh. Tadi di kumaha eta ku awena suka nyari teh aya. Meureun digeulana gegeloan cenah kagegeloan ku Markona cenah kitu. Ku aing teh di papahan nya. Ya ulah teh di awewe mah loba ieu cai aing teh bendo, cai aing teh kitu. Nah, eta aing meni kagila-gila teuing ku eleh ku awewe hiji aing mah montak sieun aing ieu mah mawani keluar ieu mah kieu carana mah. Ieu nginum heula yeuh. Hop, ieu. Moal mah kitu aya wae. Aing mah bae. Bisi sorangan. Bisi bade pangesekeun bade. Ieu kan coba mesekeun kok. Enggak ngulah. Sorangan embung mah aing ge bahagia mesekna ieu mah. Jiba kuasa mesekeun. Hayang naon si atuh? Hayang kopi wae jeung ieu yap. Kopior. Nuhun. Ieu aya kopior mah yeuh. Yeuh buka yeuh sok. Repot. Buka ieu orangna. Mangga sok saya. Moal ieu teh. Moal mah teuneun ku aing bikin kasih bendo euy. Energen pada energen. Hah? Moal. Aing mah. Tangan si buat. Bukan si bendo. Elingkeun atuh si bendona. Ya apa? Garila. Markona, aku cinta padamu. Markona, kunaon Markona. Atel kangen pisan ka Markona teh. Pas lami untuk penaknya. Aduh Markona beki geulis wae ayeuna mah euy Markona teh. Aduh Markona sayangku. Aduh Markona. Sayang Markona ya. Aduh. Ieu teh. Bungpung bisa saha Markona nya. Aduh urang berdua wae di dia duaannya. Aduh Markona nya. Aduh Markona ye kangen pisan ye teh. Aduh si Dani ya teh. Markona ya. Kemana untung putuskeun deui nya aya namanya. Sia kunaon Dani? Ai saha eta? Ih anjing teuing ieu budak teh jadi kieu. Anyar keneh panggil jeung aing teh karek Markona acan. Markona? Ah ieu mah lieur budak teh. Markona. Tong gitu Markona. Gitu mah. Aduh nyolok. Kunaon sia lieur. Aduh. Aing si ieu mah kudu dijampe ku aing ge mah euy. Jadi galak Markona teh. Oh, sama edan ku awewe nya. Markona lain ya. Cing. Tapi kerasaeun euy. Ya, sia menikah edanan ku awewe nya. Aduh, aing mah budak teh dudik kumaha. Cicing dia. Ya Dani, awewe mah loba sia teh. Muni edanan ku awewe hiji geuning. Eta naon tah? Tah sok. Tah eta hileud. Hileud. Ya, balik aing mah balik. Tong kieunan ngerakeun ku batur sama kasep kieu. Bu biasana dibeungkeut. Ayeuna mah astagfirullahaladzim sia. Markona mana? Markona naon eta garila aing cari jikit tuh ah sia mah. Mana Markona? Iya budak teh. Mana? Anjing. Tapi dan normal kene itu Markona. Yes, balik. Mana Markona mana? Aing sawatirnya nempo si eta si bendonya. Nah, watir di mana? Henteu uing mah. Khawatir kumaha geura sok tingali. Oh, uing mah dendam. Kagegelowan ku awewe. Ae, uing dendam tadi bongana ditangkep. Heueuh nama sing aing ditangkep beunah. Garila gameureun sararok. Teu aku dikieu. Ih, Markona. Anjing goblok. Ih, jalari di teuing aing. Mantakan moal uing mah moal. Moalnya? Moal. Sarua aing ge moal. Moal naon? Moal kabur. Barang-barang kabur uing kilo lompatan tadi. Diajak silat paling set. Dasarna bisa silat. Geus tumureun. Aing mah paling ku beuteung di kieu tah. Pasti dajeuna ieu. Aing aduh anjing. Atuh saya masak napakan beuteung aing ieu teh can deui sian. Ya heueuh nama gamoy nama. Oh nih si gayana. Kaki rabik di lato-lato. Woi, cut bray. Kekeu pisan hirup teh siapa aing gayanya. Aing gayanya.
Siapa dan ulin teh jeung aki-aki ya siapa. Ya deui teu mikir ulin jeung budak ngora. Yo. Si kolot. Aing mah kabawakeun ngora. Wah kabawakeun aki-aki. Cicing buliter ya. Si Usep mah anu kasep kieu nya. Pantes nage ulin jeung aing aki-aki ganteng. Namanya. Nya atuh. Jawa geus gemrot buliter. Pakai topi ya. Iya naon. Ai sorangan. Ya, lain. Hari sorangan ke kasep. Iya naon. Lain ke kasepna sorangan di mana geura sorangan. Moy aing mah. Ah. Siapa jeung aing ulina ge lain jeung kitu. Moal. Iya naon. Ya lain aing ngomong-ngomong aing panggil jeung si Bendo tadinya. Sep. Efek teh dadak kitu aing dia nama sugan teh heureuy si Bendo teh. Longseran euy. Markona nah teh naon Markona teh ya Sep CS-na Wah, Anda telat info aki-aki rabing. Bala tak boloto sia mah otak eta telat sia mah telat oka nyaho Ayo geus minggu kamari gitu cina lah aing geus sabulan kamari mah cager keneh aing ge nama sabulan kamari cager keneh dan anyar-anyar be dieu geuring mah teh dibawa balik ke ku aing tadi lah. Geus diantarkeun balik. Geus diantarkeun kakek. Nangkep aing gila. Karena geus balik teh sok ulin deui saya teh sorangan. Ya. Kumarurung. Mending ayeuna mah cong tarambaan bae. Lain eta atuh kagegelan ku awe hiji awewe teh Markona teh awewe. Heeh, awewe. Sep awewe laki Markona. Nya teh teh apa? Ya. Markona teh teng awewe teng lalaki da sagala ditangkep, panta tangkalan ditangkep, batu ditangkep. Markona lain tangkal kai pikayeun. Pikeun. Pikeun anjing. Markona mah. Nya. Meureun. Ya ayeuna mah cong kada itu bae, cong tempo deui, bisi ku sorangan titah balik teh tulus balikna. Aing untung batur mun aya batur era aing tadi mah baturan jadi kitu nya. Dan aing ngabayangkeun kieu Sep ye nya. Seandainya ieu mah ngabayangkeun kan aing ngabayangkeun mah andai-andainya. Lamun si buliter anu kitu aing kebayang cai. Pasti. Siapa kakak aing ngadoakeun teu teu waras lah tolato. Yeuh, sama ngadoakeun aing teu waras. Sia. Aing ngadoakeun teu waras sabar. Siapa Sep yang aing geus ngadoakeun aing teu waras. Tapi dah kasorangan antara kitu nya. Arah kawing mah. Ya yang sayang utang temposin dan dina ka ditu gawat. Si eta bisi si Bendo bisi aing bisi budir. Ya tuh tambahkeun Usep sia mah. Heeh, nah coba rawat bisi teu terus balik. Ke mana? Tuh naon memang neangan cai kitu kumaha? Cuang ka itu wae ka balong wae meh. Heeh. Oh, batur biasana cai balong wae meh sok cagernya. Tah, Itu balong wae meh ini. Apa eta asalna? balong wae meh nu di dinya. Madang, marurag gitu. Remeh. Anjing. Apa tadi bae? Murah kan beng. Aya aing mah ceria nya kabeh nya. Lah, siapa tadi penduaan cari cing cara betem. Aing cambar temen teh mikirkeun si Bendo aing. Aya aki-aki ganteng mah bantu deh lah. Terus terima anu kasep ge. Ya dua can Geus lah nam. Bising kaburu eueuh di imahna. Karunya tuh. Aduh wae mehnya. Dulu itu si Dani. Cek uing ge. Masukin eta jamat Ya, di balong wae mah. Heeh, anjing di balong wae mah. Awe Di balong wae hiji. mah biasana sok cager, Sep. Lain eta awakku awe hiji. Aduh, ampun. Nah, Tambah. gila-gila teuing nyane, Bendo. Gila-gila teuing. Balong kowe hiji. Markona teh aya 3. Heuh, geus dimpik deui wae sia mah. Anjing Markona. Iya, 3. Bener. Ya, Cong tambahan. Ya kudu tambahan. Kudu tambahan. Ya.